nafsu nu aya diri nu aya dina awak urang nafsu anu tujuh teh anu nomor kahiji nyaeta nafsu amarah teh anu nafsu amarah teh watakna geus diterangkeun kamari teh saberiji tujuh teh ya apakah dina jero hate teh watakna teh koret wae awak wae hasud wae bodoh wae gumende wae gede syahwat wae gede amak wae itu adalah watak-watak nafsu amarah tuluy rada leuheung bisa anu kadua nyaeta anu disebutkeun nafsu naon teh lawwamah ari watakna nyaeta sok pojokan wae hayang teh ya loba kahayang ngarancaba tipu daya ujub ya umakuh teh gawena hayang ngomongkeun batur nepi ka lamun dina hiji ya obrolan teu make ngomongkeun batur teh asa dahar ya angeun teu make naon teu make uyan teu make teks ya nomor kegenap kan dolim teh bohong teh lalai teh ya tah itu adalah balad-balad watak-watak nafsu naon lawwamah moal bisa jelema ma'rifat ka Gusti Allah moal bisa jelema nepi meunang karidho Allah alias moal bisa jelema bageur kitu ringkesna mah cek urang lamun masih kene sifat-sifat nu bieu watak-watak nu bieu dikumaha kene dikokot kene ya moal papanggih nepi ka bageur moal papanggih jeung bageur nu disebutkeun soleh meskipun umur geus kolot meskipun geus cawuk-wuk kuisan ye moal tulus moal bisa moal kahontar moal nepi jadi jelema bageur lamun eta panyakit nu eta masih keneh dikumaha dikukut lamun hayang bageur mangka panyakit eta kudu dikumaha heula kudu diubaran heula bersihkeun heula kakarang ke aya bau naon can puguh di kana bageurnyaan mah ngan kakarak aya naon bau bageur tah ayeuna ganyaokeun entong panyakit urusan batin panyakit urusan lahir oge urang geus teu nyaho kubarang penyakit urang ayeuna boga penyakit geuring ya pangna lumpat ka dokter teh karena naon karena urangna teu naon teu nyaho da lamun urangna nyaho mah teu kudu lumpat ka mana lumpat ka dokter nyeri beuteung nyokot anu rieur nyokot anu lamun urangna naon mah nyaho mah tapi pangna urang lumpat ka dokter karena urang naon teu nyaho tak kana panyakit anu sifatna lahiriah urang geus teu naon geus teu nyaho geus teu mampu masrahkeun urang ka saha ka dokter ahlina komo panyakit naon yo panyakit batin sedengkeun watak-watak nu tadi teh adalah mangrupakeun naon panyakit naon penyakit batin ulah dianggap untuk pujuk-pujuk penyakit batin kok penyakit lahir ge urang ayeuna geus masalahkeun ka saha ka dokter komo dek ubaran penyakit naon ulah boga sangka bahwa nu penting nama ayeuna mah da ngadengi keterangan geus aya dina radio geus aya dina TV da geus aya ceramah malah ayeuna makan teu aya acara non streaming jeung sagala rupa geus aya di YouTube oge kumaha geus aya teu kudu make ayeuna jeung guguru deui
komo ayeuna buku-buku agama geus naon geus komplit tafsir Quran oge geus naon geus aya teu kudu make naon teu make guru make jeung ini deui kana pengajian ya ingat ulah boga sangka dek mubaran ayeuna penyakit batin nu aya di urang ya tuluy bisa hilang bisa cager dengan begitu saja buluan belut jangan orang cadu mungkuk 7 haram dempak ya menurut adat jeung kebiasaan luang-luang sasari kadang di mana menang mah pertulungan Allah teu kitu bim salabim jol bager seketika ya ngan kade eta sabaraha persen anu bisa bim salabim jol bager saharita penyakit jol cager saharita hanya 1%, 1 malah 0, sekian persen. Kun dari Gusti Allah Maha Welas Maha Asih. Di mana Gusti Allah Taala ngerasakeun maparin hidayat ka kuring jadi bager itu hese. Teu kudu ngaji. Masya Allah itu kan batu hakim. Uridha bihal batin atau urida bihal batin. Eta omongan anu memang bener eta omongan teh. Tapi ingat ada udang di balik batu inti nama eta teh embung ngaji. Kitu inti nama. Dalilna kumaha? Dalilna gitu cara nyebutkeun kieu we ya. Rezeki mah teu diatur ku RT ari sia. Gusti Allah. Moal bae urang teh moal can anggeus can beak rezeki nu ditangtukeun ku Gusti Allah ka urang. Moal kapae. Jeung sabenerna mah da lain urang neneanganna rezeki, tapi rezeki anu mudah-mudah saha urang matangna sia bingung-bingung cicing nah. Eta teh kalimatu hakim, omongan bener eta. Tapi urida bil batin nu dimaksud mah nyaeta mumul usaha eta kedokna intina mah mumul usaha tanya kitu deui ngubaran penyakit hate ulah dianggap jauh ujug-ujug tim salah ya malah tukang tapa andai kata tukang tirakat andai kata ngaran teu make guru sia tingali kumane doa kayak tingalikeun teu saeutik jelema anu ngarap doa teu puguh guruna efek naon geuning koslet ngaripukeun kudu dimandian mah kudu tak kitu bisa teh apa tah ngubaran hate sorangan oge ulah dianggap naon ulah dianggap teu kurang-kurang urang-urang ahli filsafat jelema anu ahli pikir ya nu jernih ceritana cerdas ceritana ya tapi akhirna ti soledan teu saeutik ya karena teu make naon teu make guru ya malahan abis itu apa ari biksu teh eta teh wali lamun segede urang Islam eta teh wali sadeu biksu teh ya tapi jara radi eta wali nanti nu bukti naon sababna karena teu make guruna ingat deui ulantaran ieu urusanna agama jungjunan ingat sabada dilahirkeun jungjunan sakabeh aturan makrifat ka Gusti Allah taala jalan tasawuf kumaha wae mungkin sampai meh dilahirkeun jungjunan mungkin ya jelema nu bisa makrifat ka Gusti Allah taala dengan tapak ya jelema nu bisa makrifat ka Gusti Allah taala jadi wali dengan puasana
dengan itu nah dengan ini tapi ingat sabada dilahirkeun junjungan apa caritakeun ditutup lawang langit kabeh oge moal aya nu bisa nepi ya kecuali kudu melalui saha ajaran junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran junjunan diturunkeun melalui saha ahli warisna para ulama para wali anu nyarana tah baru lamun hayang ngubaran penyakit hate hayang bisa makrifat nepi ka Gusti Allah nu sabenerna ngaleta mah bisa enak ukur weureugeuhan ku saha ku sorangan sok sanajan mungkin atau oge saeutik-eutikeun mungkin ya tina radio ya tina YouTube ya tina streaming ya tina TV bisa wae daripada henteu sama sekali kana pengajian guguru naon mau gerepe dah geus aya dina naon da geus aya dina streaming da geus aya dina buku da geus aya dina TV nah ingat ngan ukur sakit tuh badaikeun naon badaikeun naik moal ya lamun sakadar ngandalkeun eta ya lumayan eta ge daripada naon daripada henteu atak bagja aya streaming bagja aya TV keur saha keur jelema nu rengkot ceuk ajaden kerja lemah nu rengkot euy yang mana karena pengajian mung segala mung ayeuna aya melalui streaming nya leuheung daripada teu sama sekali ai kerja lemah ayeuna nu jag-jag mah ya anu normal nya jauh atuh tina leumpangna oge bakal namahan naonana ganjaranana jauh ngan keur nu rengkot leuheung eta oge teu salah teuing ya ngandek jadi jelema rekod wae make leumpang sok neangan hiji guru sakumaha nu kamari geus diterangkeun da eta mah kudu melalui naon teh melalui guru ari guru adalah seolah-olah ya doktor guru sehingga para ulama ngadawuhkeun man laisa lahu syaihun fasyaitanu syaihuhu sajelema anu teu boga guru ya dina ngoni ngambah jalan hayang meunang karidho Allah ngayap tina buku ngayap tina tafsir ngayap tina TV ngayap tina cerema-cerema ngan hanya sekedar eta wungkul dikhawatirkeun pasyaitanu syaihu setan menjadi gurunya ya di mana jelema teu bukan teu bagus mata kalian jelema nu bener-bener hayang bagus gitulah nu bager nu hayang bager nu bener-bener tetep kudu neangan naon nyangan guru tinggal we meureun kete kriteria ye pigurueun ka mana lain darek kudu ngaji ka akang ngaguru ka akang lain kan penting ayeuna hirup hayang bager gitu lah nu penting kudu boga naon heula kudu boga guru saha nu dianggap guru nah, sabab lamun teu boga guru dikhawatirkeun saha nepi guruna teh setan. Nauzubillahi min dzalik. Lamin ngadepikeun ka sarara. Jurus sok, silat sok. Ngan ukur tina radio. Diajar silat ngan ukur tina TV. Sok, bisa dibuktikan mah. Meskipun dina atawa tina buku unggul pertama jurus ke-1 kuda-kuda suku kaharep nu katuhu nu kenca katukang
tuluy ngaretet kira-kira setengah badan gitu. Geus kitu ngagilir suku 90 derajat bisa dibuktikan. Moal mesti kalaku mangke ya. Sok nyieun resep mineng dicontohkeun ke sarareh. Hayang nyieun eta dawet anu leuleus liat. Ya ada nyaho sarareh ari bahan mah. Eta teh dawet teh tina tipu we. Dikumahakeun heuh dicayan. Geus dicayan dikumaha? Digolakeun sok coba buktikeun sok. Lamun teu biye engkena naon? Bakal ngabelentrang teu as euy. Lamun teu make naon? Lamun make. Nah, lamun hayang cepat, praktis, manggil saha? Manggil guru ya ku guru. Ya. Komo urusan nafsu. Komo urusan diri komo. Ya, bae kan harian. Harian saha nu dianggap guru kan mihampe sakumaha nu kamari geus diterangkeun ulah sok ngaguru ka hiji jelema nu masih keneh katingali naonana. Gitu. Ya, entong ngaguru ka jelema nu masih keneh katingali ku urang kasalahanana sabab engke hate urang bakal ngelelan. Kanu dianggap guru teh. Ge bakal kieu ongkoh mah. Guru. Tapi da geuningan bukti ongkoh mah jeung sajabana. Engke ilmu anu melalui ti guru eta ka urangna moal naon? Moal ngeulap. Ya, moal manfaat. Ya. Ngan heulaanan we ieu mah heulaanan. Ya. Heulaanan karena anu jadi hahalang teh adalah nu tadi teh. Nyaeta aya sifat-sifat anu dina nafsu amarah nu 7 teh. Korek, hawa, kedul, hasud, nafsu lawa, jeung sajabana heulaanan, pangheula-heulana di mana urang hayang bager gitu. Aya tujuan hayang soleh, hayang salamet, engke di alam akhirat. Wayahna langkah pertama adalah kudu maksakeun maneh. Itu langkah naon eta? Langkah pertama. Dek salat. Dek salat euy. Ieu teh loyok atawa murengkeun. Tah kitu berarti aya naon tah? Ya, da kana duit mah euy, murengkeun atawa loyok. Tah kitu tah. Berarti aya naon tah? Tah aya penyakit dirinya. Nah, heulaanan langkah pertama nyaeta carana kudu kumaha heula. Maksakeun maneh. Itu eta teh hese. Allahumma naon teh malu mapaksakeun. Dek ngaji. Keur mah keur mesti eueuh halangan ge sebenarnya ngaji mah kumaha? Kata-mata aya naon? Ya, halangan dijieun naon? Dijieun alasan padahal da halangan ge tadi negara harorea. Ya. Itu manawi itu manawa ieu jeung saja. Eueuh deui langkah pertama lamun hayang bager kudu kumaha? Maksakeun maneh. Kitu eta. Dek puasa. Ya. Lamun urang hayang bager naon? Maksakeun maneh. Erek sedekah. Kade ukur kelas 3 nu model akang entok sok ngadaguan saikhlasna. Da ari ikhlas urang mah. Ya. Geus we di mana haroream heueuh deui ubarna naon? Maksakeun maneh. Di mana erek sedekah lebar mangka naon? Maksakeun maneh. Di mana erek indit ngaji haroream ubarna naon? Akitu we. Dek salat haroream ubarna eta maksakeun maneh kunci pertama.
tina maksakeun maneh ke ka ditu mah geus pek kitu ngaran tong waka naon teh ngaran cabang teuing sabab ke lamun ngaran cabang teuing bisi yo overdosis ubar eta nya kaya ubar 17 rupa yo kena bakal naon ke overdosis engke teh jeung lieur deui jeung ramah deui teh itu ubar ieu ubar itu kudu didahar ieu kudu didahar jeung kumaha ngadaharna jeung iraha ngadaharna geus ngadaharna teu lieur ieu langkah pertama keur ngubaran nafsu di mana urang aya niat hayang naon hayang bager naon cenah maksakeun maneh titik jadi we semboyan ya maka belajarlah maksakeun maneh kana naon kana kahadian da watakna urang mah teu da kana kahadian mah masih keneh naon wae kitu maka eta heula atuh kudu dibabad heula ke lila-lila nu tadina ayeuna harorea kesel jeung bisa jaban lila-lila mah euy anu tadina pahit teh nuntut saeutik-eutik ngurangan karasa meunang cara urang ngadahar paria keur nu kakara mah paria teh na pahit tapi pahit eta terus we dipaksa lila-lila jadi naon oh jadi nah tak kitu we meskipun pahitna aya tapi tetep lila-lila mah jadi naon jadi nunah jadi beuki eta teh adalah kunaon teh kumaksakeun maneh sawangsulna di mana kana kagorengan kana watakna teh urang teh sok kumaha wae hayang we kana naon kana kagorengan langkah pertama lamun hayang jadi jelema bager urang adalah wayahna sebalikna maksakeun naon menahan diri tina naon tina kagorengan jadi we semboyan di mana jelema hayang bager diajar maksakeun maneh kana naon kana kahadian jeung diajar nahan diri tina naon tina kagorengan begitu hayang lalajau gitu begitu hayang nangep dangdut begitu hayang ningali awewe nu lain mahram begitu hayang ngomongkeun batur ya tah eta teh kan hayang kahadean kagorengan teh kagorengan mangka jurus dan langkah pertama adalah kumaha menahan diri teh sakitu heulaanan mungkin teh aya nu meunang hidayat mati Gusti Allah sapoe euy selesai cager aya anu saminggu euy teu dekeun naon aya nu sabulan euy ya teu dekeun cager aya nu geus umurna 40 tahun ngaji tim kikirik nepi ka jadi anjing can naon can cager cara geus 70 tahun teu dekeun naon wae eta teh cacak terus diusahakeun bari terus didedet dipaksa-paksa ngaji komo lamun dian jangan dicegerira ya dek bagerira jadi kembali deui ieu mah nyangkutna jeung kana urusan mujahadah maksakeun maneh tah ilmu ngomean awak gitu ilmu ngabersihan diri tina penyakit anu bieu tah eta mah ilmu eta lain ilmu kil jeung lain ilmu qol lain ilmu nu loba cingcong lain eta mah digawean beda jeung ngaji hukum fikih dupi syaratna wudu eta aya 10 hiji kudu anu dua kudu anu tilu kudu dupi pabatalan wudu eta aya 4 dupi rukun salat oh eta mah ilmu cing dan ilmu naon cong lamun kitu mangka kudu kieu lamun sekieu mangka ulah kitu kabeh ilmu eta ilmu naon kilqol dan ilmu naon
ilmu cincong. Adapun lamun hayang bager mah lain ilmu eta. Hayang bager mah ieu nya eta ilmu maksakeun. Geura ku ilmu maksakeun maneh. Tangke teh jol bray we. Lain berarti ayeuna ilmu fikih syarat wudu, fardu wudu, pabatalan wudu, syarat salat, rukun salat jadi teguna lain. Kade ulah salah arti. Da ceuk akang oge. Nah, eta mah ilmu naon atuh? Ilmu cincong tah ieu tah, ilmu anu bener mah tah ieu tah, tah ieu tah, andai kata ta eta anu jara di palasipah, nu jara di barohimah, nu jara di biksu-biksu teh eta. Karana ngeuweuhkeun jeung ngalainkeun naon? Syariat ya kade. Syariat tetep ada. Dan lamun ceuk ayeuna di jerona can baleng, di jerona can bener, ieu ilmu fikih, ilmu syariat bisa dijieun kedok. Fardu salat dijieun kedok, rukun salat dijieun kedok, sagala jeung urusan zakat, urusan sedekah, urusan haji bisa dijieun kedok. Lamun di jerona can naon? Can bageul. Cuman lamun di jerona geus bageul, justru ku bageurna di jero tak ngamalkeun eta. Ngamalkeun rukun salat teh, ngamalkeun ayeuna disebutkeun ibadah haji syarat rukun jeung sajabana. Nyaeta keur ngamalkeun eta. Kan lamun eta unggul bari teu diomean anu di mana? Anu di jerona jadilah naon? Cincong. Teu saeutik lain ukur urang Islam euy. Lain ukur urang Islam urang minum mungkin ngadenge ayeuna dina berita. Jelema seorang profesor tuluy angkat-angkatan ya sakapal ngareneng korsina ya begitu ngareneng korsina tuluy ngobrol ternyata katalar Al-Qur'an eta jelema teh ternyata katalar hadis ternyata manehna teh jadi guru besar dalam ilmu tafsir. Begitu turun tina pesawat, manehna menyatakan diri, dan saya mah sebetulnya orang Kristen. Tegurang ilmu tafsir, tegurang ilmu hadis anu seperti itu. Tapi karena di jero naon, itu adalah dijieun alat, lain dek dipake ngamalkeun itu. Tetap itu kudu aya, tetap ilmu fikih harus ada. Sebab ilmu fikih adalah merupakan bahan amalkeun kita. Nu dek ngamalkeunana adalah kumaha hirup jeung paehna mesin di jero. Di jero paeh maka itu gampang mah bisa dikumaha. Moal diamalkeun. Di mana ayeuna di jero mesinna hirup itu baru. Kembali kudu boga naon heula cenah? Guru. Ya. Guru zaman kiwari bujeng-bujeng ayeuna bisa mengarahkan ka saha ka murid. Bet guru na sorangan oge nu dianggap guru ku arajeun teh masih keneh teu cereg kitu. Bujeng-bujeng bisa ngarahkeun. Bisa ayeuna ngabebener batur, ngomean batur berdiri sorangan ieu kumaha? Teu bisa. Mangka eueuh deui para ulama karena sulitna guru mursyid di akhir zaman anu mengarahkan anu jadi muridna ya mangka eueuh deui cecekelan pengganti guru mursyid perbanyak baca shalawat ke Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesepakatan para ulama. Lobakeun matak dibere tasbih anu paranti eta teh digital teh ieu nyata keur gaganti naon euy gaganti guru mursyid aing guru mursyid da ayeuna ningali akang dianggap guru da masih keneh teu baleng lilik-lilik teken kan euy nu saya eta ngaranna teh lobakeun salawat ya insyaallah itu adalah merupakan pengganti guru mursyid saeutik jeung gedena itu adalah merupakan pembantu keur ngalengkah urang tina mujahadatun nafsi gebeh dituna mandebi kana marifat ka Gusti Allah. Amin
ya rabbal alamin. Allahumma rabbana